Ai bibi kamari diriungkeun di desa masalah naon ya tak? Masalah jeung PLN Masalah jeung PLN kumaha teh? kan bibi teh can mayarnya. Kan hayu we ka imah. Bibi teh boga duit teu beunang diisuk-isuk, teh isuk teh embung cenah kudu ayeuna. Tukang PLN teh ka imah wae. Heeh. Ya terus. Bibi dibalikeun we ta listrikna. Moal ebah. Nya ada Magicom, lamun bibi ngiridit Magicom, ayeuna teu kabayar ku bibi susah dipulangkeun. Aya listrik kumaha mulangkeun ai bibi? Iya kan bibi teh aya kabel bubuligirnya. Heeh. Coba kita kumanehanana balikeun. Disetrumkeun. Heeh. Parah. Parah. Terus kumaha tuh eta tukang PLN na? Nya pingsan ngecemen sih atuh geuna. Anjing cemen cenah. Teu nyahoeun anjir kasetrum karasana kumaha. Parahna bibi aing ampun deleka teuing ieu. Beres atuh di desa. Geus beres ayeuna. Encan. Ya wae ya anjir ya. Kamper.